Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dari sarang channel dakwah Sundanya. Tipayun orang sami-sami manjatkan puji sindarang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan mangpirang-pirang nikmat ka urang sadayana. Di antawisna nikmat sehat walafiat, nikmat iman sindarang Islam, sareng nikmat-nikmat lainna anu upami kurang dietang teh moal tiasa kaetang saking seurna. Salawat rawuh salam mugi-mugi dilimpahkeun ka junjungan alam rupina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilawah ka kulawargina, para sahabatna, para tabiin, para pengikutna, kalebet urang sudaya, kalebet urang sadayana, mudah-mudahan urang kacepretan kacipratan ku maos shalawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hirup urang barokah ima fi dunya wa ima fil akhirah, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, dina larasan ieu sim kuring bade ngarugikeun nyaeta ayat tentang syukurnya, marge aya 48 tadi sareng memperingati 17 Agustus tahun 2025 ya, anu kamari kurang parantos dilaksanakeun nyaeta tanggal 17 Agustus dinten Minggon ya, dinten Minggu dinten Ahad. Nah, jadi urang nieling atau memperingati 17 Agustus teh 17-an Agustusan teh nyaeta mieling jasa para pahlawan anu mana parantos gugur di medan tempur, perlaya di medan juang, di medan dadalaga nya, ngabela bangsa jeung nagara, aya nu ngabela agama ge. Nah, mau dibahas kurang nyaeta seueur para ulama, para ustad, para kiai, ajengan anu baradag anu memang memperhatikan kemerdekaan Indonesia. Nah, supaya Indonesia merdeka bebas tina penjajahan ku bangsa asing anu tangtuna ieu merupakan perjuangan anu kurang kedah diberikan apresiasinya setinggi-tinggina. Margi ku ayeuna merdeka urang alhamdulillah, urang ayeuna tiasa ibadah kalawan tentrem ayem, urang tiasa sholat berjamaah, ngabangun masjid tanpa teu sieun ku aya istilah naon cek bahasa ieu mah di zaman Belanda teh sana baheula ke zaman perang sieun ku Walanda teh sieun diobrak-abrik teh sieun sagala sieun karena keur dijajah ku deungeun ya. Jadi urang ayeuna geus tentrem, aman, adem ayem, rek jam sabaraha sakumaha bae urang tiasa ibadah, rek di rumah, rek di masjid. Nah, urang bebas ya alhamdulillah ku aya nikmat kemerdekaan. Nah, ku ngisina kemerdekaan ieu wari sadaya urang kedah di antawisna diisi ku kahiji ningkatkeun keimanan sareng ketakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kadua, urang isi kemerdekaan teh ku midarian ilmu saseueur-seueurna kanggo agama urang, kanggo diri urang, keluarga urang, masyarakat urang, agama urang. Anu patula-patena sareng ibadahnya, ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah sajabina ta ilmu. Urang isi kemerdekaan ieu teh ku rajin tholabul ilmi, baik secara langsung ngahadiri pengajian pangaosan atanapi urang otek-taknya baca kitab ya, imah bahasa Arab, kitab koneng, atanapi nu aya terjemahan lah, yang penting urang dengan ilmu bebas ya. Kan langsung lebih langkung sae atau orang dongkap ka ustad atau ka ajengan sorogan tanapi ngabandungan pituah-pituahan jeuna anu seueur nya, hikmahna kanggo urang sadayana. Anu katilu urang nyaeta kedah ngamalkeun amal soleh,
ngamalkeun ilmu sareng ngamalkeun naon namina teh amal soleh, berbuat amal soleh. Nah, jadi orang anu katilu kudu diisi ku beramal dalam artian ngamalkeun ilmu jeung ngamalkeun amal kebaikan, kebajikan. Nyaeta orang saling tulung, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nyaangan kanu poekeun, ngahudangkeun kanu labuh, cek wariosan kitu. Inti mah nyaeta urang nulungan kanu merayugikeun bantosan. Nyaeta diantawisna nyaeta jalmi-jalmi anu tersebatkeun teh nyaeta jalmi-jalmi anu prayogi bantuan ku urang, jalmi anu fakir miskin, anak-anak yatim anu butuh bantuan kerang ditulungan, eta diantawisna termasuk perbuatan amal soleh. Nah gitu wari sadayana. Nah jadi tilu perkara ieu mangga urang sami-sami jalankeun, nyaeta hiji iman takwa kedah ditingkatkeun kualitasna, anu kadua nyaeta urang kedah panggaduan ilmu saseueur-seueurna, anu katilu urang amalkeun ilmu sareng amal soleh. Mun sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun kirang langkung nalitaku wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.